Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siap mah. Selamat menyaksikan. Itu coba hayang temiji lila temiji beak ya tinggal sayang nawe dong. Beak nama ku aing dijualan. Atuh aing eueuh jeung mayar si Emok heuh. Tinggal hiji-hiji na si Uci ge liar ka mana meureun sabodo teuing modal-modal suan dia teu kang garangan. Ini tinggal tayana doang pino. Itu komo ieu mah pisan nya ayeuna meujeuh si Emok hider ampun. Aing mah geus malik garariung geus cara rapi nyumput we ka ucing-ucingan Aing nyumput ka mana deui aing nyumput ka kandang hayam apanya ka jero heuh mah nyahoan ieu penonton ulah bejaan nya endek nyumput ka kandang hayam ulah bejaan Icing. Aduh, gimana ini gua ada gini hidup di kuda-kuda kayak hutang ada pising gak asal salarian di grup su Emok kamana gua dah teu enak nyang keret teu betah karari teu baretah para rusing gua gara-gara si Ijo teh jeung si Ira gua jadi udah si Emok gimana ya gua standar aja si Emok apa ya buka duit 1.000-2.000 gue diberekeun ke Emok gua nanti makan apa itu rokok gua ge udah beat para rusing gua di rumah wae aja begini kayak Mas Irah apa gue ya kayak Mas Irah oke Mas Ijot kemana wae lah nepi asal jangan nepi ke liang sumur paeh wae si Irah apanya gua itu tetanyawan iya tuh si goreng liwat deh. Aingnya dicek di dia wae di jero kandang hayam nepi magrib. Halo, tumben. Masalah ke kumpul deh jeung ini itu. Kebiasaan. Cek barapoe kitunya. Can balikan wae. Lalu semua kepada itu di dieu teh. Tapi dah kumaha karunya. Ada mau berutahan dia panen nggak? Iya, lo baru pas kalah kayak lalu sih, kalau sepuluh ini mah kete dan satu pernah. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang dewa ya tak emok. Kut lah Jin, tersapu wae. Oh neng, mang baperenkeun. Kurang si neng lagi teh ah. Aduh meureun lagi han mah kudu lah Jin, abeh lancar. Lagi wae nya. Memang ngeluarkan buku. Marek ngomong. 2 bulan, 3 bulan, sok bangga. Boga duit neng, poe ieu mah. Maafnya. Keisukan deui neng ka dieu. Aya mah ya kumaha atuh neng. Oh neng. Maaf. Coba deui sakal deui diulangi. Teu boga naon? Aya mah emak teu boga duit Enggak neng. boga duit. Heeh. Kalagi Kak Mali geus lepeh. Kalagi Kak Mali geus ngomong, ulah ngalakon galak deui nya. Kan kemari mayar. Nama dah teu boga duit kumaha tuh neng. Teu boga duit tah. Teu boga duitnya. Heuh neng. Maklum lah ini pejago sekolot, pejago randa, pejago teu boga nanaon. Neng teu karunya emang ka emak. Nah, aing hendak alunya. Ayeuna eueuh kata-kata alunya. Oh kata-kata engke minggu hak lebih kajinya mah diusahakeun da mama kolot ieu kumaha atuh geus kolot banyak. Ha Pak tuh ayeuna geus kolot geus eta di wae ha hayangna kumaha ayeuna Teu boga duit neng. Kumaha duit teh wae Oh, sumpah, mah teu boga duit pisan ayeuna mah. Ujung milih beas ge eueuh. mua ini ayeuna ya beda beda moal asa-asa ieu ka di nini ge ayeuna mah ada kejam. Ulah neng. Bodoh karunya. amat ya. Lamun misalkan teu malai-malai deui, ulah salahkeun beda. Lamun itu imah mah ijot dihita. Hi, ulah neng. Ulah Bahasa kunaon? mah hiji-hiji nang. Bodoh amat, bodoh amat. Coba icing di mana mun dia teh rumah disita mah neng. Terselah, eta terselah nek icing di mana? Kolong jembatan, nek icing di sawah. Bodoh amat. Tanggung jawab ya tanggung jawab. Ih, ulah nang Ulah mama gitu. neng. Kita boga mah hiji-hijina. Ulah. Tak peduli. Pokoknya mah, lamun misalkan mah ijot ente malai-malai, imah dihita. Ulah neng. Kayak mama aya risukan neng. Ayeuna mah teu boga duit pisan neng. Ojo mah teu boga jeung dilewasi-lewasin aja neng. Imah disita. Ya, amun teu mayar. Ulah, Disita imah. Ih. Teu mayar mah ti ka Mali. Teu mayar mah yang geus itu ngejain beda, dibalangkeun beda, dijegat di si jalan. Nah, naon mah udah ha? Lamun emat di awal bayaran lancar, beda kayak ngeunah lancar. Sama-sama ngabantu. Oh, Ih. awas. Aku disita main-main kumaha ngicing di mana jangan anak aing ke Gini ku kejam si semok aing ayeuna mah. Ih. Aing ngicing di mana ke anak aing boga warisan ti mana ya mah disita mah. Para rusing pusing gara-gara si emok si temok mok ijot ira gara-gara elu ngok ngok si aya di mana-mana lu. Nak Pak basi malai. Emang ini poin naon lu mayan-mayan kan? Waktu nanya saminggu sakali malai. Waktunya lalek wae teu ngalasya geus nanya pe naon. Asa baru juga kemarin lu teh Malai. pura-pura ya. Malai. Pura-pura lu tah. Malai. Ini ngarujak hayu ke rumah si Ira. Enak malai apa moal? Gua tadi buat beli rokok, ntar gua gimana ngerokok tinggal hiji eta ini. Kan urusan aing kita bang ngalokok lek henteu. Yang penting malai.
Lu teh ah. Oh, Kedeng duitnya ke di mana? oh, duit no. gua? Bo. Pulangan gua buat beli es atau capek panas gua. Ima setengah ge hentes ni. Yang 10.000. Ini nyumpang gede nah 1 juta. Kagak di pulangan gua. Mola-mola di pulangan, pulang iya. 10.000. Itu lu baknya lu duit atau pinjam lagi gua. Namun misalkan henteu malai-malai atau misalkan malai setengah eta ngaranna ngalecehkeun Bang Emok. Ngalecehkeun na Syabah. Henteu jiga akan nginjamna. Hayang 1 juta diusahakeun ku si Beda. Ayo nak malai ngan encret 10.000. Emang bener ditukeun ha? Hah? Iya, Iya. 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 Nah, lu. Kutrat gua. Dengar ya. Ijo. Henteu malai-malai Tolong deui. gua Ira. Disit aing mana Aisyah. Ingat ya. Tolong gua Ira, Ijo. Kudu main lamun teh malai. Disit aing Lu mah. kesurupan apa lu? Jangan ntar gua cicing di kandang hayam lu. Ih, pulangan duit gua. Ih, goblok lu teh si emok-emok. Dong no. Gua yang emok main nih. Ah. Kumaha ini gua. Ijat. Ira. Gua baledog lu, gua baledog. Oh, benjol tahu lu. Ira. Ayo balong saya di mana tak balong saya liwat. Saya saha, dia yang bareng saya mah. Kita mah gua gelis. Aneh saha? Bisa kali dia ngomong awe gelis. Ya urang memang awal gelis. Goreng. Ayo betul begitu iya. Awe gelis. Beda anu gelis. Kabeh di kampung ieu Gelis. impon nu panggelisna. Kopi gelis pas balong saya pas berbagi sawah, pas dak pocan, pas kundur, pas kuku. Jadi dia kenaon? Perlu naon di dia. Perlu naon? Bang Emok. Bang Emok Nasabah. nasabah. Bang Emok di kampungnya ada Bang Emok. Nah naonan sih ya? Malah ku ieu. Oh mau bawa sia mah. Naon ngomong, naonan. Malah ku ieu. Dak mun warga dia henteu perlu jeung aing Bang Emok, aing mau ngincak anu di dia. Dicak naon atuh sia? Dia dicak naon eta? Cak beunit mah. Warga di dia aing nyokot Bang Emok na Syabah. Jadi aing di dia. Aing ngak bantu masyarakat dia, desa dia jeung nyokot na Syabah. Kemarin nggak bantu dia eta mah. Arek ini. Oh, salah manehna, salah manehna, salah manehna, Salah sia. salah manehna. Salah sia nawaran. Sebelum eta duit turun, aya anu harus dibacakeun naon-naonna. Dan mereka setuju. Alek naon? Itu dulu tanya buat Bang Emok, ha? Ngomong ibu tuh mah, Bang Emok. Aing teh perlu aing loba duit. Dia mah nggak pantes, itu pantes ID dia mah. Mana udah di kandang kebo. Beungeut maneh sarua teh jeung bohong kebo. Hei, jangan tak mulut ya. Jaga. Jangan tak mulut. Awak tuh sok gitu-gitu deui, ha. Didik hidup yang diperlukeun ku ibu-ibu ke nenek-nenek diperlukeun berduit. Mun hayang aman, mending mangkat di kampung ieu sia. Mangkat dia ti dieu. Ulah di dieu. Aman. Moal mangkat anu untung eta ibu nenek-nenek halimpas Bang Emokna. Berekkeun wae duit mah. Wow. Duit. Berekkeun wae duit. Kudu dibayaran lah tanggung jawabna. Berekkeun. Ngomong wae butuh mah sok munafik. Bang Emok. Makan ku dia. Aduh, ya Allah. Tadi mana-mana lagak dengan lagak malulu. Oh. Ya Allah, kalau ke kamari aing ku di dibalangkeun. Ayeuna ku gendor wa ku onde-onde dibalangkeun. Awas ya. Dia. Dasar kedua, ha? Maksudnya naon, ha?
ngalah-ngalah aing ya. Hah? Ngomong aing berlubang emok mah Wajar lah diragakeun, banget kayak dia mah. Banget goreng kos bola kebo. Siapa ini kain ha? Hah? Apa ini kain ha? Dek naon eta? Dek naon? Mancing kain ayo. Si aing nak naon ini? Hayang naon? Dia hayang naon dia? Si aing berlubang emok mau ngomong. Nah, ya siap. Enggak siap. Dah